Wah, ucing nah sarara ieu teh jenis naon ucingna Ibu? Angora sanes. Sanes. Pentingnya pas hujan mau masuk. Oh. Halo doma kalah langkung sae teh. Pami hujan ayeuna. Anu mah dipasianana saalit. Oh ka dieu teh. Ka dieu teh. Mohon beli ieu kasih ranting ya. Kejadian longsorna tabu sabaraha di dieu teh? Ari kadang-kadang mati siang kene. Teh siang kene. Ini Sabtu. Oh, malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan teman-temanku semuanya? Semoga kabarnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, digampangkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kali ini saya sedang berada di Kampung Leuwi Peuris, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Yang mana pada kesempatan hari ini teh saya akan mengunjungi kampung perkampungan yang ada di sebelah sana, dan teman saya yang mengantar sudah duluan ke sana bawa motor ya. Soalnya ngeri tuh, coba lihat ya, jalanannya ini tanah dan setapak atau cukup untuk buat roda 2 saja, karena tapi saya teh licin ya, pala laur. Dan pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Jadi akses jalannya itu ke sebelah sini teman-teman ya. Dan kiri pohon manggis, dan sebelah sini pun juga banyak pepohonan. Dan sudah terlihat di sini teh banyak rumah yang katanya menurut informasi di lokasi sini teh cuman ada 6 rumah saja teman-teman ya. Dan terlihat ya di kalau sebelah sini nama rumahnya ini sudah sepertinya sudah permanen. Dan terlihat juga ada musola yang belum selesai sepertinya tuh. Masya Allah, saya tuh tidak menyangka bahwa di lokasi sini teh ada perkampungan seperti ini teman-teman. Tuh, kalau ke sebelah sini nama perkebunan ya seperti ini, cuman manggis, pohon kelapa dan sebagainya. Dan teman saya sudah duluan ke sana. Tuh, Masya Allah. Dan kita lihat ke sebelah sana teman-teman ya. Jadi ini baru 1, 2 yang terlihat ya, dan ini musola yang nampak ini belum selesai ya teman-teman. Dan teman saya yang mengantar sudah sampai duluan ke sini. Aduh, Masya Allah. Dan di sini kampungnya itu lagi sepi. Mungkin warga kampung sini teh sekarang lagi keluar rumah ya. Masya Allah.
Sok atuh ti payun. Tuh. Hari ieu bumi saha Kang Mod. Tuh coba lihat halamannya ini, Masya Allah enakeun pisan ya. Kalau yang ini teh kalau tidak salah mah kembang wera, dan daunnya ini bisa dijadikan untuk meredakan panas dalam ataupun juga mengobati panas dalam, teman-teman. Masya Allah, enakan pisan ya. Dikarenakan semalam habis turun hujan, jadi ini teh sedikit becek ya. Tuh, dan Assalamualaikum, Mak. Damang. Aduh, manawi teh teu araya sadayana pedah jara rempling ieu teh. Oh, ti kebon. Ari ieu kalebet teh kampung naon mah ieu teh? Curug Neuteuk. Ieu mah Curug Neuteuk sanes leuwih peuris. Oh, KLT-an Curug Neuteuk mung nami kampung nama leuwih peuris. Leuwih peuris. Tapi mah engakeun dia mah ada longsor ngalih ka dieu mah. Oh, ka dieu mah ngalih, longsor. Anu ti palihan caket jembatan di ditu. Oh, masalah anu kapungkur abi panginten mung di ditu teh kantur sabumi deui di ditu teh. Kantur sabumi deui nya anu aya teh. Oh, dan ternyata teman-teman, jadi ibu ini pindahan dari yang dekat jembatan. Aduh. Ngaruntut nya ibunya? Rada lalinu oge atuh abi basa ka ditu. Ai di dia mah aman di dia mah nya. Mun, lah mah auk eta di wijan we ieu mah. Omong auk mah. Ari ti ditu teh ngalih ka dia sadayana. Mohon anu palih ditu hiji. Oh, anu palih ditu. Anu hiji auk. Mohon aya nu ngalih ka palih dia sabaraha bumi nya. Ibu sarang bumi eta. Oh, masyaallah. Ari dia mah aman nya teu ngarintet panginten. Sudah. Mudah-mudahan Bu. Aku hayo wae capek. Heeh. Walalaur hayang kedah pindah wae nya. Masyaallah. Aduh. Pindah teh kedah ku artos da teu aya ieu nyalieuna. Itu pun incu panginten. Ari di dia teh sabaraha bumi Ibu? Hiji, dua, genep. Genep. Oh, berarti nya genep. Berarti eta nu dihanap paling akhir. Ari ieu sanes sebelahan ieu mah. Sanes sama teh kapungkur Kang Payuna. Oh, ieu mah. Sareng ieu oi itu we Kang Oto mak saengal Kang Oto make tang tiga. Eta teh deui. Cuma dua bodi dina kindirang Kang Oto. Tuh. Masyaallah. Ibu hoyong ninggal kapalihan hanapnya. Oh, aman di dia mah ya mah kabawa deui jiga nama. Dan kita lihat ke sebelah sini ya teman-teman. Yuk tadi yang mana di sebelah sini teh ada satu rumah, dan menurut keterangan ini rumah paling akhir ya, paling ujung tuh. Masya Allah, enakeun pisan ya teman-teman. Tuh coba lihat. Jadi kalau rumah yang ini mah menghadap ke pesawahan, dan ke sana itu sungai teman-teman tuh. Terlihat ya, sungai dan ada jembatan juga ya. Cuman sawahnya sekarang mah sudah dipanen, tinggal tunggunya saja kawan-kawan. Aduh. Walah, iya mah. Waalaikumsalam. Punten Damang. Ngiring amengan, manawi teh di palih dia teh aya bumi. Arepek ieu teh paling ujung. Mohon. Masya Allah.
ke sebelah sini nama cuman ada kolam ikan ya teman-teman. Terus tuh jadi empang, dan atasnya empang itu ada pohonan atau tanaman sayuran seperti paria yang pahit-pahit. Oh, iya dawaganana pendeknya ibunya. Tuh. Dan ini merupakan rumah paling ujung di lokasi di kampung sini teman-teman. Iya mah cina. Iya mah tiasa anak mamhungkul ibu, teh tiasa euna. Jika nama di dia mah teu kedah ngali ngadamel sungai ibunya. Ai cai sumberna paling mana ya teh? Oh, ti pali ditu. Ti palihan tongoh ditu. Jantan di ngange kadi paralon selang. Selang. Oh, ke selang. 2 selang. Aduh. Oh. Jaman teh iya ibu. Jamban mah. Wah, bener iya mararaoseun. Jadi di dia mah teu sesah ku cai ibunya. Oh iya teh engal ngadamel. Iya teh ngadamel naon balong teh. Terus meser ieu-na we, caina. Caina. Liang caina. Liang caina paling mana ya? Tuh tebih di Wah. Berarti ku selang di oge di selang itu nya. patron. Selang teh. Halo doma kalah langkung saya teh. Nuhun saabdi. Pami hujan ayeuna. Aya mah di pasianana saalit. Oh ka dieu teh. Ka dieu teh. Mohon bilih ieu kasih rantingnya. Sia heureum deui. Palaur eta kuninga aya bumi anu naon di temok kuningan. Kantun temok rahungkul tilas rahungkul. Oh eta teh. Abi ka handapna. Oh nu ibu nu ka palihanapna. Di dieu teh mung sabumi deui ditinggal teh. Masa kapukur. Adu bumi di tonggo, adu hujan ka tonggo. Oh, ai hujan ka palihan tonggo da sieun. Nya watos. Masyar taneuhna ieu teh sabaraha ibu kapukur? 50. Ieu teh. Oh. 2 eun bumi. Duju kayu tuh. Oh, dugi ka ieu tu. Dia kana awi. Masyaallah. Teu masihan bade meser sabumieun. Oh, ieu teh. Tungkur teh. Di lebet atuh. Mangga hatur nuhun. Wah, ucingna sararae ieu teh jenis naon ucingna ibu? Angora sanes. Sanes. Kucing biasa. Musim kemarau panjang pun di sini mah tidak pernah kekurangan air ya, kata si ibu mama. Di sini teh airnya itu menggurah jadi menggeludak ya. Banyak di sini mah teman-teman. Ada buah tomat juga ya teman-teman. Mantap di sini mah. Menganing tos dipanen nih teh masih kan ayahnya ibunya. Terlihat ke sebelah sana itu ya. Tuh. Jadi bambu-bambu, bukan bambu, kayu bakar atau kelapa yang sudah kering berjejeran ya, dan itu digunakan untuk memasak nasi ataupun juga memasak ikan. Bisa juga ya teman-teman tuh.
Ayah dulang. Maruga gitu. Wiyos ibu teki ngarerepot. Masya Allah tuh. Saya wungkul. Aduh, Masya Allah, Ibu Wiyos pada amat tekenging. Dikri mana can uy? Ai dia teh sabumi teh sareng saha mana Ibu teh? Sareng bapana. Sareng bapana panggilna nuju ka leuweung nya. Di Bandung. Oh di Bandung. Oh sok ke Bandung oge nya. Tilu deui sabumi teh nu acan nikah hiji deui pameget teh aya di Bekasi. Oh pameget pamuda, gaduh pamuda. Oh. Masya Allah. Langkung kuraina dari nama istri. Mohon bakat atau da istri masuk di payon. Aduh. Marah di Ciamis. Jantan aya nama ibu teh di ditu nyalira. Tilu geuningan. Kapal itu mau kapal dinya. Kapungkur teh ai kajadian longsorna teh sabaraha di ditu teh? Hari rarenggatan mati siang kene. Teh siang kene. Ini Sabtu. Oh, malam Sabtu. Malam Sabtuna ngarareuntut gitu. Tos timpa leletek. Si taneuh teh. Bumi anu auk teh anu temok teh. Bumi teh. Ge pan teulireun hujan geuning ngadauti wingi rebo rupa tangka sawo geuning nu jalan. Oh, nu eta. Ari wangi Sabtu. Di Tanjung ge pan hujan ageng yang wangi Jumaah di Tanjung wangi Sabtu teh wangi Sabtu teh. Oh. Budak uwi tah bumina ieu teh di abi pari di telepon Mohon. abi pari da kadang sapi terus dengdek nu palih wetan. Oh, kadang sapi telepon we sapi teh diungsikeun ka itu ka caket warung we ngiring ka batur katong. Sadayana. Sapi teh pun kadua anakna teh. Henteu jalmi mah. Ari wangi Sabtu da aya budak eta mantu. Jai pari uwi mah cenah tong sare teuing cenah. Da aku kurilingan. Kita ngagugusur ieu rakan nu teu ningali geuningan. Mohon. Tengah sabas cenah katong ka bumi ka tilu. Tos tos cing tarerek tek we tos ieu tah ari tos datu boba di jam 2, di setengah 2. Incu mak cenah kalebak cenah di umum mah cenah muka auk teh. Di umum mah cenah nanaonana ge tos dilaanan cenah tos angkutan. Mun tadi teh kalebak we jam 2 teh. Nyanakan acuk di kana karungkeun da. Tabu 2 wengi. Mun tabu 2 wengi. Oh, tapi henteu aya korban jiwa mah. Alhamdulillah. Kabujeng eta panggilna ngaralihnya. Ai bumi aya nu kagusur antara tapi oh teu aya. Mun ngarareuntut tunggu. Oh darah rengdek. Terasna we geuning saeta teh lah sing pelaletek teh. Kan bentengan geuningan pan bebi abi teh ditombo budak mohon di benteng. 3 lubrag batu bentengan teh kapungkur teh. Naon nu 3 rebu teh gitu cenah barudak cenah batu marura. Hari tos setengah 2 bu incu katong mah cenah wadahan pakean. Da kenging 10 karung da sagala geuningan. Aya kitab da kita bangun budak acan dicelak sadayana nu ka Ciamis acan dicanah kaya kene di dieu. Anu ka Karawang padi Karawang hiji budak, anu ka Karawang nembe dicanak. Dipakekeun 30 kilo dicanak ti anjeunna sakantong ageum kitab teh. Di Karawangna ieu muka kobong pasantren. Jadi ternyata teman-teman ibu ini dua buminya ibu ya. Bumi iya rumah ini dan rumah yang sana itu pindahan yang dulunya pernah terbawa longsor atau kalongsoran ya sekitar tabuh 2an ibunya jam 2 Januari berarti. Untung teh sasi saum. Mana akses jalanna oge rada sesah ibunya.
Aduh, alhamdulillah mudah-mudahan di dia mah aman ibunya. Sudah aku capek. Nya ngingali wae lah. Capek geuning ngapan abi mah ieu mah ngale lemah teh ka Ciamis kapan yo teh. Oh. Ieu lalu eta. Kayaknya kena plus dinten itu teh. Uih teh tos parah. Tos ieu. Alhamdulillah. Udah pungkur acan indung ngan sangat lama. Kama ari ieu kamarana sarakolana ibu. Kalayung Sari paling ditu. Masalah geuning tebih. Marapa Dede? Tuh ka Aa acisna Jung. Keras aramdan mah. Sarakola Dede. Geuning duaan? Oh, nyamper. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nuju naon ieu teh jiga nuju ngasah? Nuju ieu ngasah. Da mang hapunten ngawadul. Alhamdulillah. Mohon nuju ngasah. Mohon. Bedog. Dog. Arit oge. Mintul itu lah. Mintu. Mohon. Jiga nama di ango osok itu diasah tara. Mohon gitu. Aduh. Mohon lah. Nama teh abdi teh ningal kapalihan di asrada Kataji. Mohon. Kuraoseun ieu nana palumuranna Pak Hajinya. Mohon. Heeh. Itu teh doma anu bapak itu teh. Oh, ari parabna sok wayah kumaha? Kumaha teh sok asar. Kadang sok asar. Kadang enjing di parah. Oh, enjing-enjing. Mohon. Masya Allah. Kalau gorokan masuk. Cara pungguh. Oh iya, Masya Allah. Jantan di dia mah raoseun oge nya Pak Haji tuh. Mohon. Saina Alhamdulillah. mani ngagarurudug geng gerudug caina. Jukut seueur gitu. Oh jukut geus teh sah di dia mah nya. Salebar lah ke jukut dina urangan. Atos ngasana Pak Haji. Terus. Yang kira banyak. Ayeuna bade ka kandang ka dieu. Kandang. Oh di ngalongok. Mohon. Ieu teh me hungku doma ieu teh. Me. Oh me hungku. Da are ngale teh kenging meser. Oh iya teh. Ieu teh mena teh jenis naon Pak Haji teh? Buka di kieu we gini. Heeh. Oh, ieu mah arageng ieu mah mena me asli kampung jeung teh nya. Mohon tuh. Jadi ini bukan kambing blasteran seperti kambing yang besar-besar, ya, melainkan ini teh kambing asli kampung zaman dulu ya. Tuh. Zaman dulu gitu. Dan seperti inilah teman-teman ya aktivitas kalau di perkampungan. Kalau tidak ke perkebunan ya ngasih pakan kambing masing-masing seperti Pak Haji yang sekarang itu tuh terlihat ya teman-teman.